Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-aidu arijal ma'anu menta deui bihibatihi dina merekna ieu si aid. Kal aidi eta sarajal ma'anu narik deui bi qoihi dina utahna ieu si aid. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibni Abbasin katampi ti Sayyidina Ibnu Abbas. Al ainu ari anu nyata hakun eta anu hak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Utu kudu mikeun aranjeun al ajiro ka tukang kuli. Ajrohu kana buruhanana ieu si ajir qabla aya jipa dina yen samemeh garing naon arokuhu kesangna ieu si ajir wa alimuhu sareng kudu merenya ho anjeun ka ieu si ajir ajrahu kana buruhanana ieu si ajir wa huwa bari ari ieu si ajir teh fi amalihi eta tetep dina amalna ieu si ajir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi wa Imam Baihaqi. Ala kulli muslimin eta tetep ka sakur-sakur jalma Islam sodaqotun ari aya sodaqoh. Faqalu mangka ngadawuh ya sahabat, ya Nabi Allah he Nabi Allah. Fa illam yajid mangka lamun teu manggihan ieu si muslim qala ngadawuh Kangjeng Nabi ya'malu amal ieu si muslim biadihi kuleungeunna ieu si muslim fayanfa'u tuluy ngalap mangpaat ieu si muslim nafsahu kana awakna ieu si muslim wa yatasaddaqu jeung nyedakohkeun ieu si muslim. Qalu ngadawuh ieu para sahabat fa illam yastati mangka lamun teu kawasa ieu si muslim qala ngadawuh Kangjeng Nabi yu'inu nulungan ieu si muslim dal hajati kanu boga hajat al-malhupu anu keur sedih. Qalu ngadawuh para sahabat fa ilam yajid mangka lamun teu manggihan ieu si muslim qala ngadawuh Kangjeng Nabi fal ya'mur mangka kudu marentah ieu si muslim bil khairi kana kaalusan awil ma'rufi tegasna kana kahadean. Qalu ngadawuh para sahabat fa ilam yaf'al mangka lamun teu midamel ieu muslim qala ngadawuh Kangjeng Nabi fal yumsik maka kudu nahan ieu si muslim lahu pikeun itu si muslim anis syari tina kagorengan fainahu mangka sayaktosna itu imsak shadaqatun eta shadaqah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Harful ghini ari ieu eta huruf gin. Ghadwatu ari isuk-isuk fisabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah rauhatun atawa sore-sore khairun eta leuwih alus mina dunya tinimbang dunya wa ma sareng perkara fiha nu eta tetep dina dunya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sahih Bukhari Muslim. Ghuslul qadamain ari ngumbah kana dua suku bil ma'il baridi ku cai anu tiis ba'dal khuruji dina sabada kaluar minal hammami ti jaman amanun eta matak salamat minasyidai tina rieut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. Ghuslul Jum'ati ari adus poe Jumat wajibun eta wajib ala kulli muhtalimin kasakur-sakur jalma anu bijil mani. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ghasyatkum nutupan ka aranjeun naon asaqratani dua anu matak ngamabokeun sakrati hubil aisy kahiji mabok resep kana hirup wa hubil jahli jeung mikaresep kana bodo. Pa inda zalika maka dina nalikana itu sakrah la ta'muruna maka teu marentah aranjeun kabeh bil ma'rufi kana kaalusan wala tanhauna jeung teu nyegah aranjeun anil mungkari tina pamungkaran wal qaimuna jeung ari anu teguh kabeh bil kitabi kana kitab wa sunnati sareng kana sunat kasabikina eta tetep cara jalma anu ti heula kabeh al awalina anu awal kabeh minal muhajirina halna tetep ti pirang-pirang anu hijrah kabeh wal ansori jeung pirang-pirang anu nulungan kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Gottul ina gottu kudu nutupan aranjeun al ina kana wadah wa auqiu jeung kudu nalian aranjeun asikoa kana wadah cai. Fa inna pisanati mangka saenyana eta tetep dina jero sataun lailatan aya hiji peuting yang jila anu turun fiha dina itu lailah naon wabaun balai panyakit la yamurru anu teu ngaliwat ieu waba biinain kana hiji wadah lam yugotto anu henteu ditutupan ieu ina wala sikoin jeung henteu dina hiji wadah cai lam yuka
lam yuka anu henteu ditutupan ieu siko illa waqa'a angin tumiba fihi dina itu siko min dzalikal wabai tina itu waba atawa panyakit. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa Muslimun sareng Imam Muslim. Gufiro dihampura limroatin pikeun hiji awewe mu misatin anu zinah. Marat anu ngaliwat ieu mar'ah bikal bin kahiji anjing ala roksi rokiyin dina luhureun sumur yalhathu anu ngalel ieu si kalbu qad kada nyata geus deukeut ieu kalbu yaktuluhu eta maihan ka kalbu naon al atasu dahaga panaziat maka ngalaan ieu si imroah khuffaha kana sapatuna ieu si imroah pauthaqathu tuluy nalian ieu si mar'ah kana khuf bi khimariha ku tiungna ieu si imroah panazaat tuluy nyabut ieu si mar'ah lahu pikeun ieu si kalbu minal ma'i tina cai pagupiro maka dihampura laha eta pikeun si mar'ah bidzalika pagupiro maka dihampura sahalaha itu mar'ah bidzalika kalawan itu mere nginum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab.